Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang Barna, carita kalayan judul Amanat Bapa, karangan Ki Leuksa. Kalayan diropea deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu, hanca nu katunda waktu sedinten kamari teh upami telepat mah duika Ujang teh nyaho nu disumpit teh keur nyileungeum. Mun eta manuk tepi ka paeh, nu paeh teh saanyana lain hiji, tapi saturunan. upami telepat mah hanca teh deui kadinya nya Mitra, kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mun eta manuk tepi ka paeh, nu paeh teh saanyana lain hiji, tapi saturunan. Lamun isukna Ujang nyumpit deui dua turunan paeh, nu akhirna dina mangsa saanu taun, geus ratusan turunan manuk teh binasa. Cik, kumaha engke? Saanu taun? Kumaha ke ieu alam? Tang teu moal aya manukan. Mangkaning manuk teh gede jasana dina mekarekeun jeung ngajaga lingkungan. Kitu. Tah kusabab di sarumpitan wae manukan paling-paling ya aya manuk nu Ujang meureun nya. Ceuk Aki Juhri nyarita bari pepeta diteuteup ku si Otas anu kerung. Kela-kela ki naon patula patalina antara manuk jeung alam lingkungan. Ih, kieu Jang Otas. Manuk mah antara melak jeung ngaruksak teh saimbang. Teu cara manusia sok loba keneh ngaruksak batan melak. Sabab kieu Ujang, buah kai nu geus asak murag kana taneuh sacara langsung rek jadina teh rada hese. Tapi eta lamun dihakan heula ku manuk, terus rag-rag diisingkeun kana taneuh, jadina teh gancang pisan eta teh. Sabab bareng jeung gemuk, jeung deui jadina teh sok alus. Nu akhirna sacara teu langsung si manuk teh malakai keur kapentingan alam jeung lingkungan. Ari mangpaatina tatangkalan eta gede gunana keur kahirupan manusia. Sabab antara kai jeung cai katu taneuh kidunya kuat pisan patula patalina. Ayeuna walungan Cikoneng ngagulidag keneh caina lantaran digirangna kandel keneh leuweungna. Talamun isuk pageto leuweungna ruksak cai teh ngorotan. Mun usum halodo garing hese cai. Mun usum mijih matak caah rongkah. Tah kitu lamun tatangkalan ruksak. Mun mineng caah taneuh nu nganyung kumus atawa sari-sari nu dibutuhkeun ku tatangkalan je bakal rurud ka bawah caah. Akhirna papelakan je moal subur, tatanen moal mucekil ka dituna, kajadian kalaparan, kurang pangan da panen goreng. Tak kitu Jang Otas, lamun disambung-sambung mah maehan manuk jiga teu pira nya. Tapi mun sakabeh manuk paeh eta teh ngadeukeutkeun kana ancurna leuweung, ngadeukeutkeun kana nalangsaan anu baris ka alaman ku manusia. Atuh saja bati kitu, manuk ge makhluk Allah nu kudu dipikajeuleuh ku urang. Ulah diruksak teu puguh, nyari di dahar keur eusi beuteung mah teu naon-naon. Manuk ge ridoeun meureun ulah sote diruksak teu puguh. Hanas dipaehan adi dimangpaatkeun henteu. Tanu kitu nu ulah teh Ujang. Ceuk Aki Juhri
mani norolang nyaritanan nepakeun ka nyahona kanu ngarora. Oh kitu nya Ki. Jadi manuk oge perlu dijaga atuh nya Ki. Nya heueuh. Sangkan hirupna langgeng. Heueuh. Bebas jeung laluasa ngamah alam. Kitu nya Ki. Nya atuh. Geus eureunnan susumpit teh yeuh anggur mah neangan pacabakan sejen anu leuwih mangpaat. Mun urang geus boga kasadaran ngeunaan alam jeung lingkunganna, hayu alam teh urang pada ngamumule, urang pada miara, urang pada mikajeudeuh sabab mun alam dipikanya bakal maliknya ka urang. Mun alam diruksak, alam ge bakal ngaruksak ka urang. Coba we pikir ku otas. Mun alam ngamek saha nu bisa ngahalangan? Mun gunung bitu, mun cai banjir, mun seuneu keheuleun, saha nu sanggup megatan? Manusia ukur aral subaha, kitu biasana. Mohon nya Ki nya. Lah nuhun pisan ya. Mangga atuh urang sami-sami miara alam ya kasadayana. Tapi kumaha perkawi suling ya Ki. Cek otas panasaran hayang puguh heula perkara suling. Anu dipika butuh ku manehna. Perkara suling babari otas. Aki moal ngoretkeun. Mun aya ayeuna kop cokot gunakeun ku ujang pikeun kamakaran seni jeung usaha. Lamun eueuh urang nyieun heula. Da bahana maloba nyokot tina alam. Jadi antara susumpit jeung manuk jeung suling aya keneh kaitanana. Nu mata kade sing inget piara alam jeung lingkungan teh sabab bulu taneuh gede pisan gunana. Taya hiji tutuwuhan anu teu kapake mangpaatna ku urang. Suling oge dijieunna tina tamiang. Ari tamiang salah sahiji tutuwuhan nu jadi di alam nu ditinca ku urang. Jadi hiji perkara jeung perkara sejena eta teh pakait-kait jugaran teh nu akhirna kabeh aya patula patalina jeung kahirupan manusia. Tutuwuhan jeung kai jeung sajabana aya pakuat pakaitna. Geuning aya tutuwuhan anu bisa dijieun ubar. Eta teh geus disadiakeun ku Allah teh. Pi ubareun teh aya dina herbal teh. Kitu geuning ayeuna nya usumna teh geus tara make obat kimia deui ku herbal we. Geuning eta dina radio minang di goar-goar. Oh minang dicaritakeun. Kitu. Ki. Nah itu jigana herbal Ki. Iya, apa usaha heula Ki teh. Tas ya Ki. Diskana herbal, diskana alam deui wae. Iya kumaha suling nah teu silung Ki. Salah ka los-los kana herbal, kana alam jeung tamiang. Ih, ari ujang aki teh geus kolot. Moal 100 tahun deui aki teh hirup teh. Samemeh aki paeh hayang nebakeun heula ka nyaho anu ngan saeutik susuganan aya guna jeung mangpaatna pikeun anu ngarora. Tak kitu maksud aki teh nu sanyana mah nu matak nu mawi yeuh. Moal bosan-bosan bepelingan aki teh. Nohon. Tapi kumaha suling kade silung Ki? Moal silung mah. Da aki ge geus boga nu jadi. Hari make jeung yakin bakal alus. Da ayeuna aki rek nanya, nah rek dipake naon suling teh? Mun ngamen teh ngamen ka mana? Mun manggung di mana? Aki teh hayang nyaho. Mun bisa mah hayang nganteur. Sabab najan geus kolot oge aki teh resep keneh kana seni teh. Baheula oge basa aki jag-jag keneh. Sarta Bapak Ujang ora keneh apan ka resep teh sarua jeung aki. Pada mika resep kana seni. Sok menca. Jeung sok ngawih si anyuran. Main calung aki teh baheula mah. Ayeuna geus kolot jeung ayeuna mah geus tara resepeun urang Sunda teh kana kesenian Sunda teh geus tara anu nangap. Narangapna teh eta we lamun hahajatan teh elektunan. Sing garitek sing inyen, gitek inyen geuning anu dilalajuanana teh. Coba urang keur dalahar, keur parasmanan. Juga jaba biduan make pakaian anu pararungsat. Kitu. Tan boga hajat ku teung teuing ngan nyuguhan anu keur dahar, bari nyuguhan biduan anu
geritek ingin tuluy disawer geuning wis paraheun kana Sunda mah matak aki teh eureun kana nyalung oge ayeuna teh kadang geus eueuh nu manggil atuh kela ki punten nah teh jika kana hajatan jeung kana calung jeung kana sagala rupa ari suling nah henteu silung cicing heulalanan kagok ke kebenaran we aya anu kieu ieu bisa kalian aki teh mepeus keuyang kitu nya lain mepeus keuyang ujang aki mah ngabejaan we ka incu-incu ulah poho kana seni tradisi kanu harajat cik atuh ulahan teu elektunan seni Sunda tingkatkeun deui degung reog calung wayang gorek ulah nepi ka paroho kumaha ieu meuni asa kabina-bina teuing jadi kitu tah Jang Otas jadi antara aki jeung Bapak hidup teh pada mika resep kana seni sok menca sok ngawih Cianjuran main calung malah Bapak Ujang mah karesepna teh kana lagu eta geuning sorban palid cek Aki Juhri ngalang-lang alam ka tukang ngawawaas zaman keur ngora keur sok babarengan jeung Wiragati atuh si Otas teh asa dibaca niatna ku Aki Juhri asa kapanggih Rusia hatena sabab Aki Juhri jiga anu bisa neguh kana eusi hatena pet nyaritakeun urusan nu jadi bapana bari nyaritakeun karesepna Ki nah respon Bapak teh resep kana Cianjuran bener Ujang Aki saksinya siapa Bapak Ujang teh Indonesia mah murid Aki dina widang penca dina widang kasenian malah dina segala rupa oge sok matuh di Aki ngan saeusna kawin jeung indung Ujang imahna misah di imah nu ayeuna cah kitu Ujang murid Aki atuh abi teh incu Aki nya iheuh Otas teh incu Aki nu macak Aki mah nyaah sabab sok inget ka Bapak Ujang anu teu kaala gawe na sabab kalah bilu ka musuh ngahiji jeung goromolan si Otas ngahuleng panana mencerong kaburuan tapi pikiran anak kumalayang deui inget kanu jadi bapak sedengkeun si Tarji jeung baladna harita teh ukur silih reret bari ngarobah diukna eueuh nu nempas jiga anu sieun salah cik caritakeun maksud Ujang anu sanyanya rek naon ieu teh sabab asa teu pupuguh bet menta suling Aki mah curiga cek Aki Juhri panona neuteub seukeut ka si Otas anu keur bingung nah bebeja terus terang atawa ulah rek bebeja era ku si Tarji jeung baladna mun teu bebeja bisi Aki Juhri panasaraneun akhirna tatanya kanulian Ki kuring teh aya maksud tapi mu kanyawan kunulian tapi da teu kudu hariwang da moal matak cilaka moal matak ngarugikeun ka batur sabab ieu mah urusan pribadi Ki si Otas ati-ati naker dina cumaritana gitu cenah naon ari kitu mah atuh keun ke mun aya waktu anu sae Aki rek ngahaja nepungan Ujang sebab Aki teh hayang nyaho kana tujuan Ujang mun bisa Aki rek mantuan mun teu Aki rek ngadoakeun sangkan tujuan Ujang teh laksana Aki Juhri nangtung bus ka kamarna ari kaluar deui bari mawa suling tungtungna disimpayan manigis herang ieu suling teh hampir kajuruk ieu teh tapi untung basa ngungsi ka markas inget Aki teh terus dipihapekeun ieu alhamdulillah salamet bisa keneh dipake ku Ujang kop merek adinya anggap warisan ji Aki tapi kade teh malain suling dangdutnya cek Aki Juhri bari mikeun suling kasih Otas gap ditampanan leungeunna rada ngaleper sabab hate beuki ngait ka bapana dibere suling teh ku Aki Juhri asa dibere amanat asa dibere tongkat komando hatur nuhun Ki
Muga-muga ku ieu suling maksud teh bakal laksana. Sabab maksud kuring teh halus aya ngebelaan inung bapak. Si Otas ngekeuweuk suling pada neuteup ku baturna. Aki Juhri ukur imut. Ku siwal ngabijilkeun dompet bakona. Tuluy ngalinting rokok tina daun kawung pelenyun udud bangun nikmat. Haseupna ngebul ka luhur terus ngiles katebak ku angin peuting. Kaayaan beuki jempling, soragaang beuki carangan jangkrik anu teu daek krepeh teh. Kalaka beuki reang patemalan. Ditongoh kadenge nu pating gerneng keur ngobrol di imah Mbah Wiryo. Ari nu giliran roba. Ujang teh nyaho nu disumpit Harita teh geus aya di garduh. Lantaran wayah kitu teh kudu geus tatan-tatan. Bisi aya goromolan anu asup teu kanyahoan. Di sisi lemur belah kidul geus tatan-tatan tentara sakompi. Nu unggal peuting teu oleh sayagi. Sarta beurangna sok ngapru ka leuweung. Mapai lacak goromolan. Mun sayangna kapanggih sok diburak-balik. Bareng jeung sora bedug Isa. Si Otas amitan terus balik ka imahna. Tekung silila kadenge ngagelikna sora suling. Si Otas keur ngapalkeun lalaguan. Utamana mah lagu-lagu anu dipikaresep kudu jadi bapana. Inungna ngadengekeun bari nyarane. Ngabulaeh nyeupah bari nginget-nginget alam ka tukang. Betrus ras waas nyawang alam ka tukang anu kungsi mere harepan ka manehna. Sabab tepung jodoh jeung Wiragati teh estu sarua sonona. Sarua asihna taya nu ngadu-ngadu. Malah ceuk omong inungna mah bihati teh aya harepan maju ka hareupna. Sabab boga salaki kanu jag-jag waringkas. Bari jeung kesit, gede tanggung jawabna, sarta loba kadaekna. Tapi di akhir, bet matak sedih jeung nalangsa. Sabab kalengkahan ku jaman nu matak werit. Kocapkeun isukna. Kabeneran harita teh si Otas jeung Bihati can nyaraba. Aya keneh di pawon. Nungguan asak sangu kurutak kulisi datang. Dibarengan ku Aki Juhri. Sup ka dapur ngadon si Duru. Punten bibi, kuring ngaganggu ya kanu keur popolah. Sabab aya hiji hal anu kudu ditepikeun tumali jeung kepentingan sararea ieu teh. Ceuk kulisi ngamimitian nyarita. Panonna melong ka hawu. Muhun abdi teu reuas margi enjing keneh tos kasumpingan ku Pak Ici. Bade aya pikersaeun naon ieu teh atuh? Bihati diuk, bari molohok hatena teu boleh ngarasa sieun. Bisi aya patula patalina jeung kajadian Wiragati. Ulah leuwas-leuwas da ieu mah lain rek ngadileuwas. Kadisa teh aya badamikeun, aya nu kudu ditepikeun. Ieu teh keur kapentingan sararea, ieu bi. Kulantaran aya parentah ti luhur, yen urang teh kudu milu ngarojong kana tujuan pamarentah. Nu pentingna kieu, lemur urang teh geus taun-taun diganggu jeung diririweuh ku goromolan. Tah ayeuna keur dihangkeutkeun pikeun numpesna. Make hiji cara nu kawilang hade sarta bakal ngajamin kana hasilna. Ari carana teh ku jalan pagerbitis anu bakal dilaksanakeun ku tentara jeung rakyat. Eta cara teh katarima ku kuring di tentara. Ari tentara narima parentah di atasanana nu langsung dikomandokeun di Bandung. Di Bapak Panglima tah kitu bi. Lajeng kumaha naon atuh peryaugina sumping ka bibi teh? Bihati can ngarti kana maksud kulisi. Hatena kalah beuki tagiwur. Penting nama kieu. Kulantaran sararea wajib ngabantu. Ayeuna kuring rek nanya ka bibi. Nah rek ngabantu ku tanaga atawa ku harta. Hartina mah kieu. Sing saha nu teu bisa nohonan kana palaksanaan pagerbitis.
bisa diganti ku mere bakal mangrupa beas atawa kadaharan sejena. Tabibi rek milih naon, rek init pagerbitis atawa rek mere bakalna. Itu maksud deh. Oh gitu kahartos atuh ayeuna mah nuhun diangken kieu Bapak kamari oge salares nama abdi teh parantos badanten sareng pun anak otas sarta hasilna tos kantenan pun anak teh saurna sangmeun ngiring pagerbitis margi sami gaduh kawajiban kanggo ngarojong kana eta perjuangan atuh sajabi ti kitu pun anak teh aya maksad nyeta hoyong ngalilirkeun manah bapakna saurna mah hoyong ngolo-ngolo jiwana susuganan we kersaeun turun gunung balik deui ka lembur cara sasari malih makamari teh parantos badanten sareng Aki Juhri margi Aki Juhri oge sami ngarojong kana hal eta jawabi hati dari anaker. Ayeuna mah hatena ngemplong asa copong sabab tujuan kulisi teu mata greuwas. Mana ayeuna jang otasna? Kulisi rara tereret sabab ieu teh si otas kalah ngojengkang ka tengah imah. otas ka dieu sakedeung atuh ieu Pak Ici bade nyarios. Tabajo si otas nyamperkeun deui gek diuk diurut tadi. Panon rutret ka Aki Juhri jeung ka kulisi anu keur disanghareupan ku indungna. Aya pikersang naon Pak Ici? Kieu jang, bieu mang teh geus badami jeung tuang ibu yen hidup kudu miang ka pagerbitis. Nyumponan uar pangajak ti pamarentah pikeun ngarojong dina raraga ngumpes pangacau. Taina mang rek nanya, nah bener ujang geus sayagi pikeun miang pagerbitis. Parantos Pak Ici malima tos di bahanan bedil ku Aki. Cek si otas ngareret ka Aki Juhri nu direret imut bedil naon ujang kulisi kerung heraneun nah si Aki make jeung mahanan bedil ti mana ulah dipercaya teuing yang ojas mah sabab purah banyol apanya lain bedil eta teh kulisi nu dibahankeun ku Aki mah tapi suling. Cek Aki Juhri milu nyarita palnyun udu deui haseupna mulak. Suling biasa diingatan sabab anu sabenerna mah memang kitu taktik bapak-bapak urang nu aya di luhur oge. Gerakan pagerbitis teh lain perang tapi mangrupa cara nu aman jeung ampuh pikeun ngalumpuhkeun goromolan. Tas sajeroning di pagerbitis ku urang kudu digero. Sangkan maranehna daek turun ti gunung. Daek mulang ti alas. Baralik ka Bali geusan ngajadi. Ngahiji babarengan jeung urang dina ngolah nagara ngaheuyeuk nagri. Singsa nu ikhlas masrahkeun diri sumerah ka tentara atawa ka urang sararea tan wane ditarima kalayan ikhlas. Moal dikuat kieu, moal disiksa atawa dihukum berat. Asal maranehna sadar sarta boga rasa tanggung jawab pikeun milu ngamumule lemah cai ulah ngaruksak jeung ngaririweuh ka sararea. Ari carana ngagero kanu dileuweung lain ngagorowokan nitah balik lain paparentah nitah mulang tapi kunabeuh kacapi suling dina wana Cianjuran atawa lagu-lagu anu sejena nu sakira bakal nyerep kana hati anu barina anu bari sinungtun jajandung nyered hatena sina eling kana diri sina inget kalemah cai jeung asalna susuganan ku cara kitu maranehna leuleus hatena sadar ingetanana timbul maksud anu alus joy hayang mulang ka imana sewang-sewangan sabab ilaharna pikeun urang Sunda boro-boro aya di leuweung najan aya di luar negeri musing sarwa ngareunah tangtu mun ngadenge gelikna suling jeung jentrengna kacapi hate teh nyeredet ka sered hayang balik ka lemur. Ingat kana golontorna cai di pancuran. Ingat kana raungna bangkong di kotakan. Ingat kana recetna manuk anu balager dina tangkal-tangkal kai. Ingat ku haleuangna budak angon anu kakawihan dina bujur muning. Sanesna bujur muning atuh Pak Ici dina tangong muning meureun. Tanya
sajabana pokokna mah sina eling kalemah caina jeung lemur matuhna sadar kana lalampahanana nu tuluyu jeung tujuan nu sabenerna. Tamuga-muga ku cara kitu teh maranehna daraek turun gunung ninggalkeun alas bandawasa sabab hal ieu teh memang geus pikiran kalayan asak ku bapak-bapak urang nu aya di luhur. Tah ayeuna jang otas boga pikiran kitu eta teh kacidahadena muga-muga we sing hasil kalayan nyugemakeun. Ceuk kulisi bari marah mai hatena ngarasa bunga sabab gede harapan muga-muga ku cara kitu teh Wiragati bisa turun di gunung mulang ti alas balik geusar ngajadi lain mulang dirina wae tapi oge kasadaranana sinawaras jeung waluya deui. Ya kitu geuning jang. Aki mah ngajoakeun muga-muga sing hasil kalayan hade umumna nu aya di leuweung sing daraek mulang atuh khususna bapak hidup sing buru-buru mulang. Aki Juhri mairan deui. Mohon kaartos Ki kitu deui ka Pak Ici nanging iraha ngawitanana pagerbitis teh. Abdi tos teu sabar hoyong geura mios ye. Si otas geus gregeteun hayang geura prak ngajalankeun eta cara. Di lemur batur mah geus kamimitian, geus abrul-abrulan ka leuweung. Marawa parabot sapuratina sabab di ditu kudu ngawangun saung keur matuh urang. Eta saung dijajarkeun sisi leuweung. Sangkan bisa silih gero, silih haukan, silih tepakeun beja mun aya naon-naon. Eta saung baris dicicingan ku rakyat. Ditambah ku tentara nu moal bedil. Oge sawaktu-waktu bakal aya kontrol sangkan sarerea tetep waspada. Hari ti lemur urang dirancanakeun poe isuk ngamimitian init. Ngabring ka leuweung urang nyarieun saung sakalian we moal bakal. Dah gitu. Mangga Peci, mangga abdi bade ngiringan. Wayah kumaha angkatna? Isuk keneh jang sabab ka ditu muru digawe. Oh mangga. Abdi sayagi pikeun nyumponan eta pangajak. Jawab si otas haget naker. Dina hate nanceb hiji harepan. Beungeut bapana kokolebatan jiga anu mere lelewa. Atuh si otas begitu sabar. Hayang buru-buru tepung jeung Wiragati, hayang riung mungpulung di lemur. Nya nuhun atuh Pak Ici. Adi ge ngiring ngadua. Sangkan bapak-bapak anu kagungan wawenang diijabah maksadna kuno kawasa. Oge urang sarerea sing lancar dina ngalaksanakeunana. Di hati bungaheun hatena. Harapan beuki ngagedean impian asarek jadi kanyataan. Lemur geus hayang aman sakumaha mistina. Nya kitu harapan urang teh pek atuh geura babahanan sabab isukan mah kudu geus aya di leuweung yeuh. Babarengan jeung batur ngadegeun saung sarta satuluyna bubuara di leuweung. Mun hayang balik tangtu diaplus. Saminggu atau 2 minggu sewang. Gitu teh nya permios bihati. Ceuk kulisi amitan bari cengkat rek marentah kanu sejena. Mangga Pak Ici mangga wilujeng angkat. Geus kitu maleos Pak Ici teh init dituturkeun ku Aki Juhri. Diteuteub ku bihati jeung si otas. Sajongjongan mah jarempe di pipir imah kadenge sora hayam manireang. Anakna pating cariak. Sanggeus rada lila, si toleng cengkat kop kana batok paranti nginum, nyicikeun cai tina poci, lek-lek nginum kawas anu hanaang pisan. Otas, rek mawa naon atuh kaleuweung teh. Kumpulkeun ti ayeuna. Mawa pakaian keur salin we atuh mak. Mawa bedog jeung patik, mawa suling we. Mawa naon atunya mak. Da urang mah teu boga beas lin. Cek si otas bingungeun hayang mawa dahareun sagala eueuh. Jigana ari dahareun mah aya ti batur meureun. Teu kudu mawa sugan we maneh oge kabagian jatah. Da ceuk Pak Ici ge kitu lamun teu init ka ditu kudu mere keur bekelna. Mun init mah teu kudu mawa bekel da urang
atuh gitu ayeuna mah cek Bihati nyadi tanah kawasnya janglar padahal hate mah ngolemar sabab ari teu mawa sorangan mah bisi dileuweung teu mangih dahar tapi teu aya bawaeunana da puguh kaayaan batan sakitu keun bae mak teu kudu mikiran dahareun sabab najan teu mawa beas oge loba pupucukan atawa bongborosan atawa bubuahan mun eueuh nu kitu neangan cangehgar ge bisa meureun tema si Otas manehna mah teu susaheun ku eusi beuteung da teu tukuh ku sangu barang keur gunem catur kitu kurutak si Nil datang nu ngahajar rek nepungan si Otas hayangnya ujang teh nyaho nu disumbi teh keur nyieum sup si Nil teh ka pawon milu diuk hareupeun hawu aya naon ieu teh Tas kawas-kawas keur badami penting ya naon Nil kur nyaritakeun pager bitis teteh lah beja nu dibawa ku maneh teh bener euy malah mah isukan kudu ini cenah saha nu rek ini maneh milu atau moal nyarek nih ya tapi nyaeta lah keur susah euy jang Nil bibi mah susah keur bekelna ieu teh Bihati milu nimrung terus muka kekeb sangu bari sanguna ditepak-tepak teu kudu susah bi kan bae urang babarengan we jeung kuring susuganan cukup keduaan dari kahareupna mah aya bagian ti desa meureun sabab anu teu milu ini trek ditarik beas cenah ceuk si Nil mere harepan da moal pugag Nil euy dahar mah kumaha isukan we lah pokona najan kumaha bae ge uing pasti init kaleuweung rek milu pager bitis jeung loba tak kitu putusan uing mah Nil nya syukur atuh lamun kitu mah ayo atuh urang ngasah bedog bisi butuh sabab isukan mah rek ngabangun saung pan perlu ku pakarang anu seukeut lain rek kasarap heula Nil bisi lapar beuteung can asak sanguna oge atuh Otas sakedeung deui nyagelekeun atuh mak sineuna ulah sina ngaganggahor kitu atuh mak cek si Otas ngajengkang ka kamarna ari kaluar deui geus sagedang dan malah mah bedog geus disoren gek diuk deui dituluykeun ku ngobrol nu lain-lain segala dicaritakeun itung-itung ngadagoan wanci pecat sawed si Otas jeung si Nil arinit kasih si balong Mbah Wiryo didinya aya batu asahan alus naker mun dipake ngasah teh babari seukeut barang jol kadinya kasampak aya Mbah Wiryo di baturan ku Wa Ujo keur ngobrol nyaritakeun pager bitis nu memang pikeun urang Cidahu mah geus jadi sabibir hiji sasat geus jadi buah catur salelemur pada nyaritakeun ku sarerea reka malana ieu teh jang Odas jang Nil reka malana ceuk Mbah Wiryo bari ngareret melong kanu duaan si Otas nemalan kalayan sopan bade ngiring ngasah bah margi nyeta anjing teh bade pager bitis kitu tah manawi kawidian pager bitis narek milu ini tujangnya Mbah Wiryo bari mencerong bangun anu teu percaya kantanan we bade mah bah margi sadayana ge wajib ngarojong kana eta perjuangan bah kenging atana pinte yeuh pamingiring ngasah da ieu bedogna tos mintul ceuk si Otas serepet ngalugas bedog ditemongkeun ka Mbah Wiryo baik bae rek ngajam abah mah moal ngoletkeun tapi urutna bereskeun deui namarna dina tempatna ayu saja bajik kitu mun ujang rek milu galeuweung sambeur abahnya mangga bah tangtos ku abdi disamper geus kitu mah Mbah Wiryo jeung Wa Ujo neruskeun ngobrolna
Ari si Otas jeung si Nil ngarasa bedog bari singgerneng ngomong nyaritakeun perkara pager bitis teh. Tas dewek geus ngadenge beja euy. Yen maneh rek mawa suling ka leuweung. Nah naon perluna eta teh Tas? Nah bener bapa maneh sok resep ngahaleuang Cianjuran. Teu kudu nanyakeun hal eta sabab ayeuna mah geus lain perkara aneh. Da cek Pak Ici oge memang kitu kuduna. Malah mah di tempat-tempat sejen oge kitu. Malah aya nu mawa kacapi sagala rupa. Eta teh parentah langsung ti luhur. Nyatana hiji cara keur ngageuingkeun goromolan. Sangkan daraek turun ti gunung ninggalkeun alas. Kitu cenah Nil. Ari maneh rek mawa kacapi Tas. Nya moal wing mah. Sabab kacapina teu boga jeung teu bisa we deh. Mun dewek nu mawana kumaha ieu? Satuju atawa henteu sabab tadi geus dititah ku bapa. Sangkan mawa kacapi ka leuweung teh pikeun ngareuah-reuah cenah jeung ngababerah mun keur jempling. Nyata cenah ngarahaneuteun. Syukur we ari aya karep kitu mah. Sugan we ngajodo. Uing boga maksud rek ngalilirkeun hate Wiragati. Sangkan daek balik ka Bali geus ngajadi. Daek nincak lemah cai bari mawa perdamaian. Tak kitu ceuk si Otas bari cengkat. Bedogna dialak ilik. Seukeut sakieu ge lah. Pokna deui sup kana sarangkana. Talamun kitu urang babarengan we jeung dewek. Ngalah ngumpul da geus padami jeung Pak Ici oge. Bapa dewek nu ngaturna. Ceuk si Nil jeung manehna oge cengkat. Bedogna geus seukeut. Ka mana ayeuna Nil? Aya keneh waktu sapoe sapeuting euy. Kumaha lamun urang naheun bubu? Satuju atawa moal ieu Tas? Dewek ngawaas euy. Moal ninggalkeun karesep najan tepi ka irah wae oge. Hayu lah. Satuju wing oge tapi nya ka mana naheun bubuna ieu? Nya urang ka leuwih damar ayeuna mah di dinya loba parai gerde euy. Oh, nya. Wing satuju. Sabab uing ge butuh laukna tapi lamun untung laukna rek dikumahakeun ku maneh? Rek dijual atawa keur bekal pager bitis? Rek dibekal we ka leuweung euy. Mending dijual Nil. Moal burung payu kanu rek pager bitis. Sabab sararea butuh ku lauk. Jual we lah. Mending dibekal. Mending dijual. Kumaha maneh we? Tama. Ari maneh kumaha Otas? Mending dibekal dibekal. Si Nil mun cereng panonna molotot. Si Otas ge sarua kitu. Naon Jenil? Siapa boga ngaran teh leutik. Sarua jeung pikiranana. Sing asak mikir atuh Jenil euy, mending dijual lauk mending dijual. Moal teu bisa. Rek dibekal ku dewek mah. Jeung wae rek dibekal mah, tapi bekal ieu. Ceuk si Otas bari ngayunkeun peureupna kana beungeut si Nil. Tapi si Nil rikat ngagiwar bari ngajejek tuur si Otas. Sakilek los. Suku si Nil mi lepas awakna ngagaleong. Jebet ditampiling palipisanana. Aduh. Si Nil ngagerung koloyong-koloyong gep. Nyakal tangkal peuteuy terus malik ka si Otas bari ngahegak. Yang keneh Jenil. Ya sakali deui. Ceuk si Otas nyarenteng rek nampiling deui. Tapi Bahwiryo jeung Waijo jeung Waujo. Tapi Bahwiryo jeung Waujo rikat megatan. Aya naon ieu de Ujang? Naonan ngadon base ya. Eta bah lauk rek dijual kalah dibekal. Dasar manusia teu boga pikiran si Jenil mah. Kahayangna ngan kana ngalala bungkul. Ceuk si Otas bari ti papareket ngeupeulkeun peureupna. Rek nonyok teu kebat da aya nu ngahalangan. Maneh ge teu boga pikiran Otas. Lauk rek dibekal kalah ka dijual. Dasar manusia mata duitan. Hejo pisan kana duit teh. Geus nyaho batur teh butuh keur bekal ka pager bitis.
sabar ujang mana ieu teh laukna kasaha ngajualna nah teh lieur ieu teh aya teu ka haji doing cek Bah Wiryo rutret kasih otas jeung sinil tarang ngariut tandaning heran malah wa ujo geheraneun tapi teu milu nyarita wa ujo mah can aya laukna mah bah rek naheun bubuh heula jawab si otas tanes panona ngadilak ka sinil anu tetep jamedud baeud sababarna geus kabeunangan sakali paripisanana ditampiling nyaon lah dedengean de laukna ge can aya mohon bah rek ngalah heula be edai dasar barudak liurna aju betengah heulageun gelut kadoy rek gelut mah da laukna oge can meunang jigera ari nit naheun bubuk mun geus aya laukna pek wae najane gelut oge ieu mana naonan sarua jeung marebutkeun paisan kosong cek Bah Wiryo bari gagaro tandaning jengkel garo-garo teu ateul heuh nya euy nanaonan urang teh nil ada maneh nu meulaan nanyok pas maneh nu ngaco mah nya sarua we liurna mah da maneh ge kalaka muncereng magas moanya aremung disalahkeun geus bogo duarana oge ngaco lieur teu boga bolo jajalah main gajinya bila aku jeung sobat ngaco kitu patut cek Bah Wiryo atuh nu duaan teh teu ngaromong deui pating solongkrong ngajak sesalaman gep duanana patarema leungeun pageuh naker hampura nya nil nya dewe ge sarua hampura tas geus kitu mah pating laleos ningalkeun Bah Wiryo jeung Wa Ujo nu pating serengeh bari malong kanu init akhirna Bah Wiryo oge barari ka imahna dadakuna mah rek babahanan keur isukan cenah dumeh rek init kaleuweung milu pager bitis cag tunah heula kaayaan lemur Cidahu nu jalma-jalmana keur mejeuna pahibut yang hareupan pager bitis ayeuna caturkeun deui kaayaan di leuweung nyaritakeun si Belang jeung Kiduloh Katut Sirod anu geus ngagabung jeung pasukan anu kuat keneh sabada kanyahoan yen Wiragati jeung si Karom Leungit si Belang kacida amekeunana gawe namurang maring ngaparerang kanulian utamana mah mepeus keuyang na teh kana Neng Nong nu geus joal deui cager pohara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula insyaallah enjing kumang barna diteraskeun kana bagian anu ka-24 hatur nuhun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah